antena aya antena nama aya ku abdi teh antena jero dan antena luar diterapeun ngan pas dihurungkeun Laila Syari ngaranna teh gambarna mah aya gambarna aya ngan pas didengekeun ku abdi sorana teh henteu eueuh ngantika atur syawun nuhun laksa ketika bingahan kadulur-dulur anu geus sunuk baraya anu geus datang pamili anu geus sumping nyaosan kana pangulemna kaula dina danget ayeuna bagea dulur-dulur nepi ka asyati iseun kieu itu sararepi coba itu biasana malamun rek biantara jeung dudungan teh sok ayeuna mah meuli jalan rempe abong aya corona lain jalan rempe dengekeun ku sia Thanos ceuli sia kacocokan ku ucing garong kadenge lamun Malik ngomong mah ngomong huntu eta napas ya hososan aing ngomong henteu Allahu Akbar masya we aing ngaheosna karasa geura aing ngomong henteu ye euy dengekeun budak sia nu budak aya naon tah gitu atuh aya naon ngomong gitu aya naon aing ngomong lu aing alah hayang ngagantung maneh we aing amin mudah-mudahan atuh aja mudah-mudahan lain orang teh meuli radio di imah weteukeun radio mah ngan katipu radio teh aya hurung mah hurung ngan gelombangan jarempe we kabeh gelombangna teh teu disada lain radiona ceuli sia omean ka bengkel bisi aya baud anu logor heug pageuhan ceuli sia ai hargana mah mahal volume digedean dah kalau lagi apa mana volume mana on off kaulah teh antena geus luhur tapi angere teh disada lain urusan radio na anjing manya aing kudu kasar kabina-bina teuing sateh teh dinya ti toko ti Lur Agung meulina mah dilian ku abdi teh da cinta radio mah cinta teu hurung meuli we TV 14 in yang nggambaran sabarain TV sabarain di Lur Agung meulina mah heuh kumaha sia we 14 in tah meuli teh foto dirusan kene pas dibuka teh meuni seungit teh nya seungit dus nya seungit dus dan seungit tai jeung cai tai malah seungit bau ai sia kawas nu budeg masya we eta teh TV teh ku abdi teh dibeuli we aya naon nya ti Gusti ieu ku abdi dibuka teh eta TV teh colokeun kana listrik bangna dikumpulkeun ku kaula teh dina waktu ayeuna ai setrumna mah aya teh ayo beda judul ya kan antep ya setrum nama aya biasa gitu dah ku abdi ditinggal teh lampu hurung
Dina waktu ayeuna kaula rek init nyaeta ka Tegal Arum rek ngilu saya marah blabar kawat anu jago marebutkeun istri anu geulis kakasihna antena aya antena nama aya ku abdi teh antena dero dan antena luar diterapeun ngan pas dihurungkeun Laila Syari ngaranna teh gambarna mah aya gambarna aya ngan pas didengekeun ku abdi sorana teh henteu eueuh jigana ieu na meureunnya volumena ruksak atawa speakerna ruksak ieu teh dititah ku raja nyata pikeun samara blabar kawat anu jago sumuhun eta oge ku abdi teh kitu da tetangga ge dionang ku abdi teh keur dalajo TV anyar ai aing kudu ngadengeun naon cek sia kitu cek ieu kieu dudungan matak naon lamun jempe heeh teh lamun dudungan ngomong teh jempe sia teh aja kan aing balik nyarekan sini aduh alah geus daracan can aja karena nyatu ngadenge karena nyatu jeung saweran saya teh ngadengeun ayeuna uing mah geus dibere duit ku Bahamir sabaraha aduh tak gitu ya teh tak gitu naon da di mata buku cek ye TV cek ye Lala Syari da bingung Lala Syari teh tukang TV nah teh sia nu budeg di gugubug sia di gugubug Gusti manehna milu sorangan apa jadwal teu ieu menteri dagang jangan ada goana di toni ya kaula teh kautus ku raja nyata pikeun milu saya marah blabar kawat anu jago di kampung Tegal Arum sabab raja urang teh katarik ka pati-pati kapentang asmara gama ku istri anu geulis kakasih Laila Syari janten dah wayahna salaria urang init ka Tegal Arum sae mangga saha Laila Syari teh anakna togog iya nah da togog mah Gusti pi duit beuli we istrina eta budakna beuli 40 juta mah dibikeun oh nyeta diasongan Pajero ge daekeun Pajero anu bana 3 eta mah bemo lain Pajero abdi aya bemo tulisanna Pajero nah wayahna kaula rek milu saya marah oh jadi di saya marahkeun oh saya atuh Gusti upami kitu mah mangga urang pada pura mah hayo bejaan urang saya mangga